Jak. Terjun. Sok. Samemeh lalaju video ye salus nama kudu subscribe heula, like heula nya, terus geus dilalajuan komen, terus di share ka sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ini Piing ya. Sekarang saya lagi berada di Sungai Cipalih bersama teman-teman saya yang berada di sana guys tuh ya. Ayeuna tujuan teh rek ngojay di Cipalihnya. Tingalikeun we keseruana tonton deui nya. Video nu engke. Yuk ah. Wilujeng isu keneh nya no di lemburna isu keneh oge wilujeng berang anu di lemburna berang keneh wilujeng sontennya di lemburna anu nantu anu sonten keneh jeung wilujeng wengi anu di lemburna wengi keneh. Nontuh cenah aktivitas orang poe ayeuna teh nya aktivitas mah poe ayeuna mah nya ngaratakeun naon tuh korot ngalapare nya ameh teu ku mesin jadi ku barudak we di ebraikeun kabeh kadinya nya jadi ameh tereh rapih tah sanggeus eta teh urang teh cenah barudak teh hayang ka Cipalih heula cenah. Cipalih teh di mana guys? Cenah Cipalih teh di Cimaranggi, Karangedang, Linggasari, Ciamis, Jawa Barat. Tah catetnya mun hayang ka dieu sok tah. Ah iya guys, solokananya aduh enakan bisa jeung ngojay mah. Ieu bageus ngored tadinya ya. Langsung we ka dieu lah. Ka Cipalihnya coba ngojay. Pasti mantap pisan ieu mah nya euy. Beuh enakeun pisan nya mun ngarojay mah ka dieu tah komo mun keur panas mah mantap pisan guys lah eta mah. Teman saya ya dari kampung ya. Ya. Kebetulan abi teh di palihan dia. Oh ya. Iya tempatnya di mana ya teh Kang? Ieu teh palihan Cileur. Ah Cileur Cipalih meureun. Cipalih. Maksudna abi teh Cipalih cuma nembe aya nembe ka dieu nya. Nembe ka dieu. Tos naon ieu teh rencana teh bade naon pas ieu? Tos parantos nyawa diajar geuning. Diajar nuhun. Terus ngabajak sawah. Terus ieu barudak hoyong ngarojay geuning. Nuhun. Siap. Ledokan dap hawatos geuning. Tah hoyong na barudak rek ieu. Ya tingalikeun ah. Acara salajengna nya ieu pengojayan teh kumaha sih? Rame teh nya. Tuh nya guys nya keindahan alam Indonesia mah tidak tertandingi oleh negara lain. Jadi mun marana wisata teh ulah jauh-jauh teuing nya. Cukup we di lembur sorangan ge loba nya. Tah ieu samedel ieu solokan Cipalih tuh mendingan heun pisan dipake ngojay mah nya. Kudu ka kolam renang lah di solokan ge cukup nya. Tuh guys nya katingali ku sadayana tuh barudak leutik ge nya bocil ge tuh bungaheun diajak kanu kieu mah nya di pada ka kolam renang mah bungaheun keneh kanu kieu nya jebat teu mayar coba nya anu dagang eueuh mantap pisan eta mah mun bawa barudak ketika solokan kieu mah nya komo indungna mah pasti bungaheun pisan tah. Las guys nya mau barudak leutik anu kieu mah indungna pasti bungaheun pisan da teu ngeluarkeun biaya saperak-perak acan. Ngan nya urang teh ieu hirup di palemburan kahiji kudu menjaga lingkungan pang-pang nama teh disolokan ulah hayu wae meceun ka solokan nya runtah teh. Aya asbab akibatna nya mun aya banjir segala rupa teh. Ieu tah harus dilindungi alam kita teh kan. Alam ge menyatu dengan kita harus begitulah. Ayo bisa mau jadi lagi gimana? Di bawah mangluki. Pakai dulu kurang. Kalau mali lima. Urang kota amahnya lamun diajak kanu kieu pasti bungaheun pisan da di lembur manehanana mah moal aya anu kieu teh.
komo di mana tuh di kota amanya China game nih hidung jebau bau ai di lembur mah moal guysnya ai orang menjaga lingkungan mah mulai ti ayeuna orang ulah wisata ke kota tapi nu orang kota kudu wisata ke orang gitulah inti namanya inti nama kianya orang teh harus menjaga lingkungan menjaga kesehatan tapang nama eta nu paling diutamakeun mahnya jeung deui ulah micen runtah ka soloka ulah micen runtah ka sawah gitu tah Asing borong ya. anjir oi dengan pisan di mah lah sakitu wae nya guys nya video ti sim abdi mah nya nu teu acan subscribe subscribe nya da gratis ieu nu can like nya hatur nuhun hapunten keur kasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.